silat. Aduh, Mang Odit tuh. Sakapanggih itu mah. Berarti ayeuna mah geus teu ngaceng kayaknya. Udah. Tapi lamun dipepetkeun jeung awewe gaceng teh. Gaceng. Lu jeung eno mangkat bareng ka celeng. Aing. Eno kan ngomongna kitu. 50 pulang. Namun di rumah sakit teh jatah sapoe teh sabatang. Itu 3 kali cacat. Tos dari bere rokok jewang. Ang sampai ieu nya nu mah. Kuntung dengan kuntungnya. Bocok-bocok. Kajol saya aqua ibu kolak aqua. Kocok. Sok diinum. Cai eta teh bakon teh. Obat penenang ngeureun. Jadi beres di rumah sakit. Sengaja. Kurang dilanya di rumah sakit wae di Palunya 2 kali. Bandung. Di Parongpong di Lembang 2 kali. Seberapa bulan teh unggal rumah sakit? 2 bulan unggal rumah sakit teh. 2 bulan. Balik anggerem gitu kene. Cager. 2 bulan. Akhir di Solo Lembang teh sampai ayeuna. 2005 wae keur ieu mana Ban? Ya orang kan Kang Sur kawin ya gitu ya. Tahun 2005 teh kan kawin kan ya jeung eta. Jadi terakhir kalinya teh ka Pesan teh kabur sih. Pesan mau bagi-bagi duit gitu. Tah keur kabur di rantai eta teh bisa boga duit dibagi-bagi nang ti mana duitna? Di tabungan urang. Tabungan cokot Si asin eueuh. di penta gitu. Terus boga tabungan si asin gitu. Heeh. Kita turut tiga kabel sharing bagi-bagi. Itu bagi-bagi awewe celeng nya. Ngewen teh. Seberehane saberena we teh mah. Ngagunduk kan meureun awewe teh. Oh, gini. Dari bagian beberean duit. Remang-remang teh di. Heeh. Di lendotan teh, di lendotan meureun. Eta keur ingat kabeh. Aing keur ngewe teu mayar disangka nu gelo saha eta teh. Mang Odik lain. Ngewe teh teh. Kan teh kalau luar lilau. Ya Allahu Akbar. Ngewe teh Allahu Akbar juga. Ya, tinggal ngatur eder apa kumaha. Bisa. Eta teh keluar-luar. Keluar lila yo. Yo. Awe geus ieu terus pegel. Awe no kibuk awe teh yo lupa aing mah gelo. Aing dewe nu gelo. Bayar. Mending teu mayar tapi can kaluar. Aing dewe nu gelo bari lumpat teh. Awena teh. Nala tinggal lu. Nya sasam berenang. Kan poe kan Sleman. Wes asam bisa lumpat-lumpatan berenang. Awena berenang gelo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urang mah kekewe Allahu Akbar. Keluar. Barang diinget-inget terus awewe teh aing teh kaluar-luar ieu nu gelo. Eta ku yang temen awewe nu carita aing dewe nu gelo. Nah, ieu tinggalin dinya. Di Jarami terus. Di sawah gitu. Di sawah tas panen. Di sini. Sharing dinya mah. Itu merang tuh. Nah, merang meur berbusai anang bebek. Anu mending aya ieu ke ditu mah make amben. Ini mah. Amben dikerbungan juga weset teh jadi takut. Berubah make plastik. Eta pas awena lumpat teh urang Mang Odi ka mana mangkat. Cih, dia ka jalan deui. Kalau ka jalan di keluar, lempang ini. Lempang deui aya tilang-lang ling-ling meureun nya. Jadi ku di mah edan. Nah. Kabeh ingat ya. Ingat kabeh ini. Kan kita kan urang stres yang di bawah Cianjur nanti Agodo. Kabur di Cianjur ke Bandung. Cianjur sarua di rumah sakit. Nah, pengobatan narkoba Agodo. Agodo. Pengobatan khusus eta non. Narkoba tadi bener lah lama. Terus Mang Odik diasup ka dinya gitu. Iya, nanti cocok kayu kan ya. Blokan teh. Blok oh, itu bukti buruk sorry. Itu luka lecet itu ya geus siga. Berarti blokan kayu itu mah nya. Kayu dieu. Yang mah siapa dia mah geus gorokan dulu misteri meureun. Ya 2 bulan teh di blok we. Blok taranjangan. Taranjangan.
Ingat tapi ingat pas orang ingat. Tapi pas giliran dibuka blokan Mang Odik teh langsung kabur gitu. Henteu, kan dia heula digodog heula nu temenan geus. Dikeem. Teh Panas. Gerem urang teh, teh. Di teh digodog make gas teh. Haneut lah istilahna. Haneut hangat kuku lah. Orang teh ngeem. Make teh yasin, make teh pengajian teh ya. Kita masih pakai baju pakaian biasa sendiri yang baju. Di bawah lah aja bola aku iya teh. Kuno boga jaga teh pengawas teh. Bawa Hiburan laju bola ngabring kita jelema kitu kabeh. Urang doang. Masing-masing iya, Pang. Masing-masing anu ngasuh gitu berenang. Bola laju bola. Kita seberapa urang aya duaan dia dua aja awe hiji gua. Bola man benda rame mah man pon masih ge. Heeh. Bola kan nyelimpat. Oh nyelimpat. Ka Bandung di Bandung. Eta ti Cianjur teh. Ka Bandung. Numpang kadang-kadang bak mobil. Bisa naik-naiknya mana? Bisa ka bangsa panar-panar ka mana kumaha ieu kumaha. Terus bisa balik ka dieu kapanggih ku saha? Balik sorangan. Ingat balik ke sorangan ka dieu. Ah di dieu mah sasan ya kan. Aya nu mawa teh. Nungtun. Semacam bisikan da teh karasa sape. Dahar manggih. Dahar aja daharwan ngawas sapangina. Nyawa mentanya naon gitu. Karasa ku urang teu karasa lapang gitu teh. Betul teh. Leumpang teh kuat teh. Ngayab bae. Ayana urang rem teh naon saya keuyeub aya keong dahar. Prek-prek kan. Ayang ingat teh kana burung ieu nemburkeun mulung-mulung gitu. Ada. Teh ieu rasa teh eueuh san. Padahal rasa kaera kasieun gitu nya. Kan nyari geus eueuh. Keur Mang Odik unggal imah dikatokan teh urang teh san kawin jeung si Deni teh. Keur gitaran ya teh gandeng cenah aya Mang Odik keur angot cenah. Nempot teh unggal panto dikatokan teh pake baju koko teh ke sorban teh. Oh, nempot teh. 2005 terakhir kan 2005 terakhir orang tas tanya karena ayeuna teh karena ide ya angot deh ayeuna teh berapa tahun itu teh nya padahal obat geus copot teh nya enggak geus 4 tahun 3 tahun teu nginum obat teh berarti ayeuna kemarin kan lain stres mana ieu teh saraf tegang teh kecapean atau lain soloting dengan duitna tina kan diberi obat stres teh cocok puyeng malas puyeng bikin mah itu gila tuh orang Bojong Jaya cager Bojong Jaya obatnya tadi berekan anu stres itu cager cager alin artinya cager lah jadi mending gitu lah jauh kalayaban gitu nanti di dinya wae di imahana meuli seberapa obatnya 700 obat gitu teh kemarin kita nonton teh kemarin 700 oh Mang Odik minum teh cocok gitu dia lain selain obat nah selain obat tuh sih jadi berekan daripada tidak minum gitu Bojong Jaya dan cager stres iya sih ini mah hawana ngagoler wae tundu yang sare wae aing dewe nu gelo kok yang kaguguna we nu lompat wow ijul mah ngewe aing teh kaluar-luar dan aing tungtung lama aing dewe nu gelo urang mah keukeut we Allahu Akbar Odit aing mah di iya di ku preman preman itu nyasang karena orang jelema bener nah eta lompat ka Bandung teh aya we nu ngagebugan eta ada orang sok cual cawel badeg meureun kitu di Bandung di Buah Batu di Polsek Bojong Soang pernah kandang sapuiti ditanya-tanya mah ieu mah teu bener Bojong Soang dia maling eta teh tas tentara dicopot kurang gitu kandang di Polsek Bojong Soang balik selidik jelema kurang lepaskeun deui balik ka dieu ge nyonek mobil nyo leumpang campur eta mah pakai sepeda saha teh dicokot di Bandung dicokot sepeda saha we nya bawa nepi ka dieu sepedana teh di
Bandung ke Lembang. Pak mobil di Lembang teh biasa saya makan Subang Pak. Dari Subang ka dia di Bose. Isuk sampai puting ka dia balik. Sepeda pokoknya mah aya nongkrong ge pake we. Mantak deh kanyawan digebugan nama sangkana jelema normal maling geunan. Tapi na kabeh lobana inget kabeh dah. Udah sates tapi orang inget. Ingat gitu. Baca banget dia bisa. Dia bisa iya hatina iya eling. Kumaha dia bisa. Kajian stres ge inget kabeh asup ka rumah sakit ingat. Digebugan jelema ingat. Aku masuk ieu nya. Masa ieu teh. Kurang sok inget wae eta. Sok saradinya barudak pada siko gitu teh. Aki pas sok ieu ngaramen di alam bener. Heeh. Sok miluan. Bandung heeh. Miluan teh Mang Odik teh. Miluan yang barudak. Ramen biasa. Maturan. Oh iya, bulungan ieu bulungan kerompongan, bulungan aqua. Panya di juru eta merah sok kayak biasa teh sok ngobrol aya gitu duit teh cenah. Sodik siapa nih kosan ya? Anjing kayak gitu ya. Goblok anjing, tar mah gede ngomong baru teh. Mau nanti bahasa gaul gitu. Sodik cenah Aisyah cenah nu gelo anyar gitu kan ya. Ih, tak aya jalus lila sebetulnya. Ingat aja baru dah teh. Terima kasih sih, harus makasih ke belah kita.